caturkeun harita Sekar Jati jeung Ki Banda anu gabandungan sapinuhna kana lumangsungna eta kaayaan di luhur panggung. Pugu memang ngarasa kaget anu lain di kieuna ku kehadiran Ki Rombeng deui dina luhur panggung tur tarung ngarujajaten jeung si Bopeng anu mampu ngelehkeun patanang unggulan nyatana Samangpati. Nyima Sekar Jati ngareret Kaki Banda nu jadi bapakna bari terus kedalisan tumanya. Ama, nah geningan janten riweuh kieu kaya anu lumangsung dina luhur panggung teh ama. Paman Rombeng ayeuna tarung patutunggalan sareng eta Jajaka anu ngangkenkeun si Bopeng. Duh. Nah janten kieu atuh ama ieu teh janten riweuh. Ki Banda gancang ngawalon bari paneuteup mah harita museur kana luhur panggung. Duka teuing ieu teh ama oge kurang ngarti geulis. Malah ngarasa aneh ku ayana ieu runtuyan kajadian. Ngan lamun merhatikeun kalawan Imet jeung Daria, eta Jajaka anu ngaran si Bopeng teh nyata mibanda daya kaluhuran elmu bela diri anu leuwih ti paman hidup. Nya kitu deui leuwih batan Samangpati. Nganu matak aneh teh deui paman hidup ayeuna nyata leuwih hebat batan tadi tandang jeung gerakna. Beda jeung waktu keur adu hareupan jeung Samangpati. Ieu nu matak ama jadi kaget teh. Kitu geulis. Upami kieu manah laras kitu paman Rombeng sareng Samangpati teh aya laku anu teu jujur ama. Upami laras kitu Samangpati henteu sah janten patanang unggulan kalayan abdi teu ridho. Abdi teu ridho ama upami dugikeun ka kedah dibohongan ama. Ieu tong boro hidup atuh geulis Sekar Jati. Dalah sanajan ama oge tangtu sarua sarta sapamadegan jeung diri hidup tak kitu. Tah jadi ku ayeuna kitu diri hidup henteu kudu ngarasa salempang sarta ngarasa risih ku ayeuna ieu kajadian da puguh ama oge moal cicingeun meureunana sigana mah. Nya nuhun be atuh pami kitu mah ama. Cobi tinggal ama paman Rombeng tos sabaraha jurus teh telah henteu mampu ngasupkeun prarajangna kana jadi lawan. Nya kanu janten lawan nganu hartos si Bopeng bakal unggul dina lumangsungna eta tarung. Bakal unggul lupina ama ieu teh, bakal unggul lupina si Bopeng teh ama. Sekar Jati nuduhkeun kureret panonna kana luhur panggung. Ki Banda gancang neuteuk deui kana luhur panggung teh tela nyata pisan carita nu jadi anakna teh sabab Ki Rombeng. Sanajan geus sabaraha kali metakeun daya pararajangna. Daya pararajangna ka anu jadi lawan nyata si Bopeng. Tapi tetela tacan aya anu keuna kana sasaran sanajan hiji oge hasil pararajangna teh. Atuh puguh we tumrapna ka Ki Rombeng mah beuki muntab jeung panas bae hatena. Malah meh henteu kaharti kupikir kahontal ku akal lamun dirina baris bisa dielehkeun karikatan gerak jeung tanang ku si Bopeng nu jadi lawan. Tarung terus lumangsung beki ragot bae katingali nak mubuh matak beki pogot pikeun nu lalajo mah. Pikeun anu ngarti kana elmu kasantikaan tangtu bakal ngerasa kaget ku kaayaan anu lumangsung dina waktu harita sabab tetela Ki Rombeng tandang jeung tata gerakna elmu bela dirina jauh pisan lamun dibandingkeun jeung waktu keur adu hareupan jeung Samangpati. Ayeuna mah leuwih rikat, leuwih cepet jeung leuwih rosa tanagana dina harti tarung anu bener-bener ngadu jiwa. Sedangkan pikeun lalajo rahayat biasa mah tangtu bae moal bisa nangenan jeung ngarti kana eta kaayaan. Anu jelas sakabehna ngarasa kataji ku si Bopeng senajan goreng patut dodongesna anu mampu ngimangan jeung nyingkahan gempuran-gempuran panarajang Ki Rombeng anu sakitu cepetna. Wah, nyaon euy. Si Bopeng teh lain jalma samanea geuning euy. Tingali atuh. Tingali ku anjeun. Ieu tarung jadi lebih hebat batan tadi waktu keur Ki Rombeng ngalawanan Samangpati. Tapi tetela ayeuna si Bopeng mampu nyingkahan jeung ngimangan panarajang Ki Rombeng.
bener-bener hebat euy. Hebat si Bopeng yo. Nu matak Cek dewek oge ka jelema mah ulah sok ngahina. Tong ngahina ka jelema mah. Siapa tahu atuh batok bulu eusi madu. Gitu. Nyata ayeuna mah kabandungan jeung jadi kenyataan. Si Bopeng bener-bener jago anu sajati. Tak kitu ya, lain jago palsu melina teh. Wah. Memang hebat euy. Memang bener lah. Dewek oge jadi katarik ati ye ku si Bopeng ye. Eta gerakanana mani palit jeung kesit jeung lingas pisan sigana teh. Duh. Hebat ya si Bopeng ye. Anu sejenna milu nemrong ku omonganana. Anu memang pada sarua ngarasa kataji ku tandang jeung kaayaana si Bopeng anu tetela mibanda daya pangadiwasa anu luhung. Dina luhur panggung lumangsung natarung teh beki rame bae beki ragot wae Kirombeng naker kakuatan tanagana malah gerakan anu dilakukeunana geus mangrupa tahapan anu pangluhurna tina ilmu tata bela diri anu kacangking ku dirina. Lu ngajar setan, rasakeun heup. Iya. Rasakeun meureun eta pos. Alah, nah tuh tenggelan teh meuni. Eueuh nu keuna ya Romeng. Rasakeun kuring apiat. Sakabeh kakuatan tanaga lapisan Kirombeng harita bener-bener diketrukeun. Geusan ngelehkeun jadi lawana. Tapi Kirombeng kalah kakesa ngagerajag maseuhan sakujur badana tacan mampu pikeun ngarubuhkeun anu jadi lawan. Di dieu Kirombeng kakara sadar yen si Bopeng teh mangrupa manusia anu nyangking ilmu luhur. Bari jeung mibanda daya kakuatan tanaga lapisan anu lebih kuat. Lantaran buktina satiap bantrokan kekuatan tanaga dina mangsa dua leungeun bantrok nakis datangna panarajang Kirombeng. Karasa lengan Kirombeng asa komper sarta badana ngadalig deug mundur ka tukang tananing dirina eleh tanaga lapisan. Tapi Kirombeng memang henteu bisa narima kana eta kanyataan. Dirina tetep kudu mampu pikeun ngalehkeun si Bopeng lamun henteu geus tangtu dirina bakal ngarasa bibirang di kolong catang nya gede nya panjang. Kirombeng ngeureunkeun heula panarajangna. Terus ngatur napas na anu ngahegak bari sorot panon anu semu hurung mencrong ka si Bopeng. Sedengkeun lawan mah temong tenang nakran malah sigana teh henteu ngarasa capek sakitu. Babali cetan nyingkahan panarajang lawan bari dina kaayaan dirina anu tetela ngimangan nganu kakuatan tanaga lapisan Kirombeng. Kumaha Kirombeng? Nah bakal diteruskeun nepikeun karengsena ieu tarung. Atawa kumaha ieu teh? Atawa urang cukupkeun heula nepikeun ka dieu nya. Sabab katingalna Kirombeng bangun anu kacida capena geuningan. Kumaha? Laju deui? Apa moal ieu teh? Hah? Sok. Montong sombong sia Bopeng. Pikeun deui kula tacan rumasa katitih bangarti. Kala pangabisa kumaha? Ayeuna urang anu jiwa. Hah? Urang anu jiwa jeung aing. Aing atawa maneh anu bakal ngacampana jadi bukang di tempatan. Bakal paeh bakal kojor sia Bopeng. Alah, ulah ngadu-ngadukeun jiwa tuh Kirombeng. Da urang mah lain jalma gelo. Tong diadu-adukeun ye. Jelas urang ngadukeun teu asna tulang liatna kulit kitu ulah diadukeun kitu. Tapi geuning tetela katingalina Kirombeng meuni geus ngahegak kitu bangunan ripuh. Lamun kuat tilu jurus deui teh hebat Kirombeng. Hebat lamun kuat ajeun tilu jurus deui. Ngan hanjakal sing nganda bae kakara dua jurus oge geus kudu turun tina ieu luhur panggung Kirombeng. Yah. Tungahina kurang ajar sia. Tong disebutkeun Kirombeng ieu jago di ieu lemur. Lamun nepi ka eleh katitih bangarti ku anjeun sia. Berentuk sia, heh.
Kiromeng nepikeun ka melotot bari jeung mencelik sapasang panonna muh lantaran caritan si Bopeng matak nyentug kana mamaras hatena. Sro. Harita maju deui sarengkah ngawangun pasangan. Sedengkeun si Bopeng temong harita tenang nangtung bari jeung nangkep harigut aya tanda-tanda bakal adu hareupan tina tarung. Puguh we sikep si Bopeng sarupa kieu teh mangrupa panghinaan anu luar biasa pikeun Kiromeng mah karasana. Sakirat harita badana ngaplesat nyeprut narajang lawan. Rasakeun kurang ajar. Aing ngayekeh payakah payekeh pelaya-pelaya kitu sir kurang ajar. Rasakeun heup. Ya, sabuk hiuk buk buk buk. Des keduk des. Bangkieung. Badan Kiromeng ngabangkieung mundur ka tukang karorong ku tanaga bantrokan dina waktu bieu bantrok kakuatan jeung si Bopeng. Kiromeng nyangirnahan rasa linu jeung asa kompel leungeun kain cakatuhuna dibarengan jeung dada anu karasa eungap. Bener-bener ieu mangkeluk anu ngaran si Bopeng teh lain bantrak-bantrakeun. Ayeuna sigeuna diri aing meunang wiwirang teh. Jeung teu artina teh make nyahungeun kana naon anu jadi saniwara atau diri aing. Jeung Den Sambang. Kurang ajar jelema deh. Kiromeng hatena ngagalecok nyarita sorangan. Alah, ripuhnya Kiromeng. Tah ayeuna bagian kula anu bakal narajang ayeuna mah ngan ulah kaget lamun diri Andika anu rubuh turun tina luhur panggung. Hah? Sok. Tong anjeun main narajang ka kuring teh, da kuring kula ya bagianana tuh. Kitu kudu tik and give urang teh. Rasakeun nya hap. Yat. Roboh. Jeng. Kolebat. Si Bopeng harita maju narajang dina tata gerak anu kacida cepetna. Kiromeng ngaranjug kaget dina waktu harita sabab pararajangna si Bopeng di luar kemampuan dirina pikeun nakis datangna eta panalajang. Kiromeng nyobaan ngahadang panalajang lawan tapi gerakan anu bakal dilakukeun ngadadak leungiteun kakuatan sabab harita runtuyan tenggelan si Bopeng ngahantemkeun pisan kana sakujur anggota badan Kiromeng. Rasakeun hap. Yat hap. Yat. Dum. Cebrut, cerbet, cedak. Kiromeng ngagro panjang bari badana ngaceng cehe ngacengkang ka tukang rag-rag tina luhur panggung. Puguh we nu lalajo jadi moyeg ribut lantaran ngacengkang jeung ngalayangna badan Kiromeng tina luhur panggung teh lir anu dibantingkeun bae. Malah nepikeun ka keuna pisan kenal bahan nu lalajo atuh gancang harita pada nyareklan jeung sinanangtung. Si Bopeng ngalinjing dina luhur panggung terus ngareret kalebah kibana jeung Sekar Jati terus mangut. Geus kitu cereng kolebat. Cereng kolebat. Mendingan sakirat badana leungit tina tetepan sararea sakur anu aya di eta patempatan. Panata acara anu harita ngarasa bingung kudu kumaha nya ngaturna. Sabab aya saembara teh jadi kaributan. Malah beuki gempeur waktu ningali Kiromeng kapiuhan teu inget di bumi alam pada mayang dibawa ka sisi lapangan. Panata acara harita terus muruk ka hareupeun Kibana jeung Sekar Jati. Rek menta wewengan, dek menta wejangan atawa bongbolongan kumaha kudu ngatur jeung mungkas acara anu lumangsung. Sabab aya runtuyan kajadian anu teteh lapisan teu dipiharap tur di luar acara anu geus ditangtukeun. Sim kuring nyangakeun atuh kasalida gamparan Sun. Kumaha kedahna abdi janten bingung ieu teh. Janten bingung ieu teh janten keder ieu teh Sun. Dina nangtoskeun sikap waktosna ayeuna waktosna dina waktos ayeuna Sun. Margi kitu ta gamparan jalaran runtuyan kejadian anu lumangsung teh estu di luar susunan acara anu paratos disusun. Kitu ta pangrasa gamparan Sun. Duh, sim kuring janten keder janten bingung ieu teh Sun.
Sekara Jati harita neuteup antep ka panata acara bari terus ngereret kaki Banda. Terus kedalisan launan. Kuemutan mah ayeuna langkung sae. Ama bae anu biantara masihan keterangan kasadayana. Supados mafhum ku ayeuna ieu kajantenan ama. Langkung nanti eta oge supados henteu kacau kaayanana. Nyangakeun bae kabijaksanaan salira ama kumaha sae nerangkeun ieu kaayaan ama. Kibana malik neuteup ka Nyi Sekar Jati. Terus ngereret kalebah anu lajo anu harita moye gribu teu puguh lantaran parebut catur jeung pada baturna. Kibana kedalisan bari jung nangtung terus neuteup ka Nyi Sekar Jati. Jadi maksud sarta carita diri hidup memang kahartiku amanah King. Malah memang kitu pisan maksud ama oge. Ayeuna ama anu bakal merek penerangan ka sakumna rahayat jeung nu lalajo. Ditinggalkeun heula ku amanya. Mangga ama wilujeng ama. Moga sing tiasa nyariosna ama rupina mah. Balo Nyi Sekar Jati harita teh ponok pisan. Tutas kitu mah katingali harita kibana leumpang nguru naek kana luhur panggung. Sakur nu lalajo anu harita keur garecok ngobrol teh ngadadak eureun taya anu cumarita lir gaang ka tincak bae. Sabab ningali kibana pubuh lemur pamekasan naek kana luhur panggung. Kibana nangtung mancuh kukuh ajeg dina luhur panggung paneteupna muter ka sakurna anu lalajo. Terila kedalisan munguh sorana ngandung geter pangaribawa jeung komara anu gede pangaruhna pikeun anu lalajo nu harita jempe pada ngabandungan kalawan daria nakerana. Sakumna rahayat kula sarta sakabeh anu hadir geus ngabandungan lumangsungna ieu saemara. Kula ngarasa prihatin bari jeung kaget ku ayana runtuyan kajadian anu nyata henteu disangka tiangalna. Anu tutas tadi kabandungan ku urang sakabeh nganu jelas jalma anu ngakukeun ngaran si Bopeng eta sigana mah lain jalma jahat. Sarta kula yakin sapinuhna manehna teu boga niatan pikeun ngacoukeun ieu kaayaan. Ngan jelas kaula di dieu nandeskeun yen ieu saemara teh geus lekasan. Ngeunaan kumaha hasilna atawa pamustungan ieu saemara engke ku kula baris diemarkeun. Sabab kula merlukeun waktu pikeun badami leuwih teleb jeung Kirombeng katut Samangpati. Sigana bae sakitu amanat di kula kalawan ieu acara geus lekasan. Jadi ku ayeuna kitu sakumna anu lalajo ayeuna bisa bubaran pikeun mulang ka imahna sewang-sewangan. Tah sakitu amanat di kaula sarta jaga keamanan jeung ketertiban sakumaha mistina. Tah kitu tah. Kibanda mungkas caritaanana. Geus jelas aya putusan sarta caritaan kitu mah ti Kibanda buriak anu lalajo teh harita pada bubaran.